Jangan wa Allah yang kuso sarang ulang ngurangan si jalma. Ngurangan kana naon sayan kana hiji perkara kana suatu min tasdidatiha tina pirang-pirang tasdidna anu 5 tadi. Tinggal katana tinggal. Patasdidu takbir mangka ari tasdidna takbir. Takbiratul ihram wahidun eta teh ngan hiji. Leres teu? Dina lapan naon? Lamna nya dina huruf lam. Allahu akbar. Berarti lamun nama ditasdid teu sah tah. Bacana sekaligus salat nage teu sah. Allahu akbar ditasdid. Jadi dua tasdid teh hiji Allahu akbar. Lajeng wakana jeung nya kitu deui aqallu salami pangsalitna maca salam. Eta ge sami saberiji. Hiji assalamu alaikum sebenarnya tasdidna dina naon luhureun sin kabayang teh itu kabayang mun teu kabayang urang tulis nyan kabayang insyaallah tinggal ditasdid baik nulis sorangan ngapus sorangan baik lah baik kuninga tasdid. Nah, nu kitu Allahu akbar. Berarti dina lam. Kedua, assalamu alaikum. Berarti dina lam unggul. Sin, tah kitu hiji tah. Di dieu ge saji. Berarti lamun nabi hantasi sarianti dina eta teu sah ngucapkeunana. Balikan deui, mun teu dibalikan deui wayahna termasuk teu sah naonna salatna. Duh, kudu hati-hati tah. Ye, lajeng deui. Wa tasdidu aqali tasyahud ari tasdidna pangsalitna tasyahud sittata asyara eta aya 16. Bisirilah teuing tingalian deui nya, pokona aya 16 we. Bahkan wa tasdidu akmalihi sareng ari tasdid sampurna tasyahud khamsatun eta aya 5. Maksana 5 teh ditamihan sareng 16 jadi saberiji 20 hiji sampurna mah. Aya kitu tasyahud anu paling sedikit aya. At-tahiyatu lillah gitu kan dibayar teh. Naon deui? Naon dibayar teh? Iso emut keneh teh. Ayo urang manu biasa teh at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Tah hadinya teu kudu asyhadu Allah ada beda. Terus? Asyhadu Allah masuk dina tasawuf. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Eta jumlahna upami sampurna aya 20 hiji. Mana paling sedikit? At-tahiyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Itu assalamu tapi salamun. Berarti kita hilang nagenya. Dina assalamu berarti 2. Kemudian dina at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Dina eta berarti 3 nu hilangna teh. 3 sareng 2 5 pantes atuh. Jadi jumlah saberiji 20 hiji. Mun saalit 16 mun sampurnana tamihan 5 jadi 20 hiji. Kudu aya eta teh tasdidna teh. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Singkat tingali tasdidna. Lajeng deui wa tasdidu aqali shalah. Sareng ari tasdidna pangsalitna maca shalawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam arba'un eta aya 4. Allahumma sholli ala Muhammad. Tanpa Sayyidina berarti paling sedikit nama.
Allahumma dina naon lam sareng nadi kabayang teu mim terus katilu sholli ya berarti lam berarti tah tilu terus ala Muhammad dina mim berarti jumlah garis opat. Nah aya lajeng deui opat 14 eta lan cisok 14 pangsalit maca sholawat anjeun Nabi aya 14 jadi 4 berarti ieu pul sampai kana innaka hamidum majid terus dah hadinya mana tuh Fatihah ya abi nu mana oh nu dihanap eta punten huruf eta mah nah jadi salah itu ngabejaan wa tasbidu aqal sholati ala nabi arbaun salajeng ningali nu hanap wa tasbidul fatihati sareng ari tasina fatihah arba'ata asyar aya 14 petang deui lah palau kapapat maka lamun ngentengkeun ngaringankeun wahidatan kana salah sahiji minha tina tasdid lam tasih henteu sah naon qiraatuhu babacaanna saun kana amidan au nasian rek dihaja rek poho sami hukumna henteu sah bahkan kadieu laut na'am mohon kitu laut taro kata tasdimin iya ka amidan seandainya seorang ninggalkeun tasdid tina iya ka kadieu amidan hiji ngahaja aliman bari apal makna kana maknana kemudian ninggalkeun tasdid eta dihukumi kufrun kufur naudzubillahi min naon margina li annal iya karena sanyana ari iya dikasih hamzah wa tafil iya teu tasdidan sareng alif maksurah di dinya maknana teh do usamsi eta sinar matahari aya ieu kateranganna tah nya atinga maka atuh payasil kana qala na'budu daw asamsika ya Allah na'budu abdi sanaya Allah na'budu abdi ibadah daw asamsika kana cahaya matahari anjeun tuh beda nuasana teh iya kana na'budu mungungkul ka anjeun na'budu abdi ibadah kasa ka anjeun teh ka Allah ieu hilang tasdidna jadi pindah lain ke Allah jadi karena sinar matahari kupur hukumna hilang naon hukum tasdid maka kudu hati-hati wa in kana nasian au jahilan sareng sanajan poho bahkan bodoh bahkan ia disunahkeun sujud sahwi sababnya cad kana maknana ai poho na mungkin dihampuranya itu komo ai bodoh mah teu apa kumaha da bodoh jeung teu apa sujud sahwi kumaha deui nah maka atuh ieu salah satu carana bahkan wala budda min adati qiraatihi mesti kudu ngabalikan deui kana bacaanana anu bener lamun teu aya kesempatan belajar mah kumaha nya da biasana kitu salatna waktu mepet belajar iya kana budu hese wae nah maka atuh kudu luar biasa latihanana lajeng deui wahuru mana tadi wahurupuha min tasdati wahurupiha sareng pirang-pirang hurufna anu 5 tadi berarti hiji hurufna teh dina takbiratul ihram samaniyatun sabariji 8 dina pangsalina salam ayat 11 dina tasyahud ayat 105 dina pangsalitna sholawat ayat 14 tuh tadi teh kalau hadinya maca teh jadi dina sholawat teh huruf nama sabariji 14 amun tasina 4 dina surah Fatihah mah jumlah huruf nate ayat 140 hiji huruf 140 hiji hitung we nya mending percaya mending hitung ya kudu dihitung kayak mau bertanya wongko supaya benar orang yakin bahwa huruf nate sakitu nah wa yakhurujaha wa ayyukharrijaha sareng kudu ngaluarkeun si jalma
kana eta huruf min makharijiha tina tempat keluarna eta huruf. Berarti makhrijul huruf teh bener kudu diaji teh. Ieu mawa cilaka ieu. Kumaha teh masih jamatnya gentikeun hamzah akbar kana wau jadi kumaha? Wakbar Allahu Akbar doro cenah darata. Teu meunang. Ieu mina alim bari apa? Dura jahil teu bodoh tak kama qalahu Al-Barmawi. Itu dawuhan Syekh Al-Barmawi. Kumaha lamun ngagentoskeun hakna alhamdu kana hak alhamdulillah dibalik nama alhamdulillah kuduna kitu ieu mah alhamdulillah jika a'udzu geuningan jadi a'udzu jadi ain heula udah kahade teh kudu apa atanapi ngucapkeun qaf diulang-ulang ngucapkeun qaf baina kaf dibalik kaf jeung qaf eta assalamualaikum warahmatullahi aduh kade komo dina Fatihah ieu aya kitu kok dina Fatihah aya di mana mustaqim ihdinas siratal mustaqim kalah ihdinas siratal mustaqim iya noh komo kitu ya dibulak-balik wah luar biasa tah batalat qiraatuhu maka batal pembacaanna. Jadi tahu bisa mawayana kudu diulangi deui ila intadar ali ta'allum kalau kudu waktu kecuali lamun sulit kudu nyuprih ilmu kalau kaburu beak waktunya eta mah teu naon cenah aya hampura tapi nu cakup mangger sekaligus teu sanaonna salatna ceuk dina sapina oge nya ieu sabab kudu diraksa tadi jaga salajengna waya jadi dalika bisa ila anwangil ibda jeung berjalan hukum anu tadi dina sasesana macam-macam ibda pengganti gitu. Jadi ulah we pokona salena huruf diganti anu mata ngarobah kana makna kalimat eta sakumaha anu dipaedakeun ku Ibnu Hajar. Wala yughayiro salajengna ulang ngarobah si jalma sayan kana ji perkara min harokatiha tina harokatna ieu ai hadil khamsah tina harokat anu 5 tina taqlil i'rab jeung nu sanesna taghyiran kalawan perubahan anu bakal ngabatalkeun ngahapus kana maknana naon eta kalimat eta huruf model mana kakasri hamzati akbar eta ngasrokeun lapad akbar hamzahna Allahu ikbir eta hamzah jeung ba'na ya Allah cari waramnya nah geuningan lamun dikasrokeun hamzah jeung ba'na faina dalika syai'un tajubi annahlu ieu teh maknana sesuatu anu datang nu dibawa ku naon teh lebah nahlu teh lain sabda jadi halawah bari teu amis ya kan ari madu mah dibawa ke lebah teh naon tapi nu kabawa ku lebah bari teu amis eta mah anana teh lamun ikbir mah luar biasa Allah gitunya Allahu ari Gusti Allah ikbir jadi beda manana teh maka atuh ulah sapertoskeun kitu berarti eta ngarobah kana harokatna teu ini ataupun mana wa kasri sin assalamu ngasrokeun sin lapan assalamu kumaha berarti assalamu alaikum pamana huma kalimatnya al-hijarah batu ari batu eta jang aranjeun pek 2 truk 2 kolbak udah jadi kitu atuh ya maka wahwa hina idin ya teh jawa tina salimah tina wazan kalimah salimah atanapi matahkeun hamzah dina ihdina jadi kumaha ahdina siratal mustaqim ya Allah seueur kasus ieu atanapi ngadomahkeun ta an'amtu jadi an'amta kedahana jadi an'amtu wa kasih an'amti karena di an'amta teh ka Allah harusnya an'amta nu parantos nikmat anjeun Allah itu dihitoban tak itu untuk laki-laki dina pada berkuasa lalaki bukan Allah bukan berarti Allah pamangga da Allah mah mukhalafatul lil hawa ngan lamun an'amti berarti hitobna ka saeta
ka istri lemah berarti Allah teh maka atuh tuh bisa diganti an'amtu jeung an'amti beda tuh aya tah sariti wa alla yajida sakulah nampihan fiha dina anu lima tadi harpan kana hiji huruf yubtilun matak ngabatalkeun bihi ku eta huruf teh makna kana maknana model mana sapertoskeun manjangkeun kana hamdana lafaz Allah Allahu akbar tadi kitu tadi na khobar berita jadi istifham jadi pertanyaan atanapi nambihan wau anu sukun atawa diharokatan ba'da jalalah Allahu akbar atanapi Allahu aya wauan sukun akbar eta ge sami teu kenging atanapi waziyadati tuh nambihan wau samemeh lapan Allah berarti kumaha wallahu akbar tapi cenah kenging waya itu ziyadatul wawi qabla salam kenging nambihan wau same salam wassalamu alaikum nah meskipun teu biasa tapi teu dihukumi batal eta mah mangga nah margina sabab cenah ieu mah anu sabaqu syai'un yu'tab wa alai sabab ada ma'tuf alaih nu diangkapkeun bihilafit takbir ari takbir mah paino la yasi wa qiratu syaddatun mawirul makna dina takbir teh mah teu tiasa teu sah babacana sekaligus teu sah naonna salat. Nah, terakhir bisa kan gitu jadi far'un aya far'un qala Muhammad Al-Khalili fi fatawi dina fatwana saur saya Muhammad Al-Khalili naroskeun abdi ka guru abdi tegasna Muhammad Al-Bakri aman ti jami anu yaqra Al-Qur'an maca Al-Qur'an tapi henteu ngadengungkeun kana nun anu ditasdidan jeung kana mim. Pan ari nun sareng mim teh gunnah hurufna teh nu kalebet tina makhrij huruf mana teh khaisum pangkal hidung pangkal yang hidung pete teu aya pakola ya satu saya kona aya mani saur anjeunna di saur saya Muhammad Al-Bakri abdi oge naroskeun ka guru teh cenah ka Syekh Al-Yamani aya Syekhul Qurra tegasna guru qiraat fi zamanina zaman waktu sarita aman yaqul Quran di jami anu maca Quran bari teu pernah ngadengungkeun kana mim sareng nun anu ditas tidak ieu ngawarna teh faqala law hala pahalipun lamun teh mah sumpah saha halipun anu sumpah bitolak kana tolak annau la yusama Qur'anan maka lamun sumpah tolakna ngalangkungan Al-Qur'an kusabab bacaan ge teu bener maka sumpahna teh henteu dilanggar dalam arti teu ditarima seolah-olah teu terjadi sumpahna teh sabab bacaan ge balelo begitu. Nah maka atuh wapuhi mah jeung dipaham min dalika sanyana jami nu maca kana Quran jeung teu ngahadekeun kana bacaanana bakanya can kana baris kana hukumna maka eta oge sami jeung teu dianggap maca Al-Qur'an gitu cenah. Oh berarti atuh pahalana teh berarti urang moal aya daresnya lamun teh mah urang maca Quran tanpa memakai ilmu tajwid maka atuh berusaha tapi menurut sebagian meskipun orang terbata-bata Rasul meninggalkannya meskipun orang balelo can sehat justru itu bakal ngengingkeun dua pahala kumaha untuk lancar bakal dikempelkeun jeung jami-jami nu sarai jami nu jalujur shodiqin syuhada sholihin para nabi na Allah Subhanahu wa taala tuh kumaha lamun teh mah jami anu junub paida qorahul junub anu junub aya junub teh naon kabar teh anu kaduha adu saneun tapi identikna tina dua hiji ilajul hasafah masukkeun si eta gitu nya bersenggah mah kadua keluar berarti itu junub dihukumi maca kana Quran kadalika palayuri maka teu haram cenah palayuri teu haram ali kata jama naon sababna sabab kusabab eta jami teh teu paham jeung teu lancar dina makharijul hurufna bukan teu dianggap Quran jadi seolah-olah lain maca Quran
gitu lamun kadinya gitu nya. Jadi tetep we urang mah wayah rumu sareng haram ka jalmi anu junub tekan sabari hiji kamari. Sabari hiji genep hiji haram salat, kedua haram tawaf, katilu haram nyapak menyentuh Al-Qur'an, kaopat haram mawa, kalimah haram maca Al-Qur'an, kagenep haram cicing genep leresnya. Tah gitu berarti maca teh sekaligus haram, tapi di dieu mah nah tergantung eta. Aya urang mah da rek nyanak nuan ka apik mah leres jelasnya haram we. Gitu kumaha tuh? Kecuali maknana makna zikir teu saeuyeus ari eta mah dinisbatin kanu hente nya ya, meskipun urang junub model Al-Fatihah ataupun dan sebagainya lah dikir-dikir anu memang ayat tersebut termasuk ayat Al-Qur'an. Sebenarnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Eta ayat Qur'an sana ya? Aya dina Qur'an, tapi kan orang biasa dia doa itu teu naon orang nu head oke istri nu head nu nifas seperti halna junub gitu. Tapi di dieu mah teu haram sabab macana ge balelo. Jadi teu dianggap ieu parun di dinya. Ayat 2 deui walai waliya sareng kedah tuluy-tuluy si jalma baina kalimatiha antara pirang-pirang kalimatna anu lima tadi ulah kaselang Allah jeung akbarna ulah kaselang assalamu jeung alaikum ulah kaselang Allahu kalimah ulah bismillah aya 5 menit akbar ulah assalamu opi ulah alaikum tuh bisa gitu maka ulah kaselang kudu tuluy-tuluy wa yurattibaha sareng di kudu nartibkeun ala nadmiha kana susunan eta anu 5 al ma'rufi anu tos dikanyahukeun lil itba karena nuturkeun lil itba teh berarti dihukumi ta'abbud meskipun teu kahartos ku akal lain ta'akul wali anna tartib sareng karena sanyana ari tartib fil Fatihah dina Fatihah justru eta teh sumberna mukjizat sehingga waman sama jami anu dina eta kesempatan wajabat wajib nartibkeun kana Al-Fatihah kumaha lamun teh mah kalau akhara mutaqaddiman ngahirkeun kanu tipayun maka nabi mayurkeun anu paneuri amdan lamun hukum ngahaja batalat qiraatuhu batal babacaanana jeung mesti nyampurnakeun kana eta bacaan malam yutilla salagih teu panjang teu lilana al-faslu kapisah. Jadi lamun kieu lah urang teh maca Al-Fatihah kan pertama ayat teh naon Bismillahirrahmanirrahim aya kageunya kalah kana Maliki Yaumiddin da nyangkana Ar-Rahmanirrahim sampai teh geus inget balik deui wah ieu kumaha balik deui kana Al-Fatihah ya balik deui kana Al-Fatihah kumaha lamun ingetna teh geus ghairil maghdubi alaihim waladdallin tadi teh rasaan alhamdulillah teh jeung Ar-Rahmanirrahim henteu maka kudu ulihan di awal eta matina bismillahirrahmanirrahim lamun kapisahna ya caket ataupun teu kapisah sok uihan deui lamun kapisah maka harus diawali di awal gitu dimulai di tina kalimat tina ayat anu pertama gitu insyaallah kapaham lieur teh hah lieur sanes kali lieur mutane tinggal lieur praktekeun da kieu ieu hukum insyaallah. As-salisu al-fa'liyatu nomor katilu rukun bangsa padamelan wallahu a'lam bissawab.